Dina raraga ngareah-reah HUT RI K78 tahun 2024, warga RT 01 RW 13 Desa Sabandar ngayakeun sababaraha runtuyan acara. Kaping 17 Agustus parantos dicalagarakeun lomba-lomba minangka ngahaneutan. Di antawisna di Kapling Kaler di Kapling Kidul eta lomba-lomba minangka kanggo ngahaneutan. Saterasna kanggo lomba utama di Kapling Kaler bade dilaksanakeun dinten Ahad 18 Agustus. Ulah hilap oge lomba karaoke sareng lomba gabungan ping 24 Agustus, jalan santai, apresiasi kreasi warga sareng hiburan kaping 25 Agustus.